Nyironggeng loba nu nganggap saukur dongeng. Tapi sing inget hiji basa nu geus lana tinangtu aya sasakala. Sok sanajan Nyironggeng lain sajarah anu puguh juntrul jeung rengkolna, tapi ukur jadi sajarah sastra pitutur. Saha nu haat, saha nu icis kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya geusan tandang sejamidang. Lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami Nace Permana bari ngabar pusaka Ujang Kabuyutan Karawang. Hei, nyunkan keplak tangan Maria. Tunggu melak walu bakal melaksana nepikan diproklamir ke anak ieu nagara. Ieu teh malu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paeh kosok nandonkeun jiwa jeung raga nepikeun kamardekaan negara. Tapi cing ieu yen nu disebut pejuang geus sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang Nyironggeng midang najan narah diraga tanpa sukma, tapi inya gerisi upati nggoning bebela kalemah say. Sakur nu ningali harta makaya penjajah kaala pangeusih pesakna kaeret ku perbawa Nyironggeng let lain alat pikeun geuning pikir curang lampah tapi sasireun sapeunjeureun pikeun modal perjuangan. Bebela
keprok tangan sekali deui nu mariah-mariahna. Nuhun.